boga si mata dewa sorot parona seket nakeran waktu neuteup seket ka Nanggule. Sorot parona ngandung pangaribawa anu mampu nyintarkeun hate lawan. Jadi si laing anu ngaran Nanggule teh kamampuan si laing hebat oge Nanggule. Saukur budak setepak bisa ngungkulan ajen pangartina murid dewek. Murid dewek geus ngobrolkeun ka dewek ngeunaan kakurang ajaran si laing Nanggule. Calutak campelak ka saluhureun. Tapi diperhatikeun ku dewek caritan si laing balik sakitu mah Nanggule. Nanggule malas titipan ki lambungan si mata dewa betus nyarita. Nganuhun we ari ki lambunga. Tos nyebatkeun cariosan abdi balik mah. Janten lapat upami kitu mah nu disaurkeun tadi ku Kang Kamajaya teh. Lepat upami kitu mah ki Kamajaya si Raja Asmara terus nyarita deui ditujukeun ka guruna. Ayeuna mah memang balik ki guru. Ngan engke mun geus datang gelona sangeusna nya capekna tah si belagug teh. Apan keur datang gelona mah kurang ajar teh. Wani nyarita kieu bisi maneh ngarasa panasaran lantaran eleh jajaten ku aing sok datangkeun guru maneh. Sing hareupan ku aing diwajah ku aing kitu nyapekna nya capekna si Nanggule teh ki guru. Ki lambunga si mata dewa mureleng ka Nanggule bari nyarita. Si laing mun kitu mah sarua jeung nangtang ijen jajaten ka dewek Nanggule. Mangkelu kawas si laing anu saukur budak satepak karek bisa ngarubuhkeun si kana oge murid dewek geus wani nangtang tarong ka si mata dewa. Eta mah sarua jeung hayang buru-buru jeung kereueuh nyawaan alias kojor. Si laing anu bakal diwawajah ku aing mah si Nanggule. Nanggule anu geus rek pokomong langsung dipiheulaan deui ku Kamajaya anu caritanana ngangsonan anu jadi guruna sangkan ngalakukeun tindakan ka Nanggule. Jadi ieu mangkeluk si Nanggule budak belegug teh memang kudu diberi pangwarah ki guru. Acan nyahoeun saha ki guru anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Loba jago jeung jawara anu sentar kakarekna dengaranna oge. Jadi kakurang ajaran si Nanggule ki guru anu geus wani ngomongkeun di wajah ku aing jelas eta teh panghinaankeun ki guru ki lambungan si mata dewa. Teutepanana beuki seukeut harita nyarita di ka Nanggule. Si laing kakarek mampu ngarubuhkeun si kama murid dewek. Si laing geus sombong maka jeung rek ngawawajek sagarupa sia. Eta teh mangrupa panghinaan ka dewek Nanggule. Kurang ajar, teu kudu ngabantah si laing Nanggule. Buktikeun kamampuan si laing saha wae mangkelokna anu wani ngahina ka dewek. Mangka kudu narimakan akibatna. Kakuatan jeung kamampuan dewek motong disarwakeun jeung si Kamajaya. Si laing wani ngahina ka dewek sia. Nganu harti kudu kojor kulungan dewek Nanggule. Nanggule kakarek ge bibirna ngap Kamajaya si Raja Asmara geus pok deui ngomong. Ya nya benar kudu diperenan budak anu belagu kitu mah ki guru. Kurang ajar tah si Nanggule teh. Geus cukup diberi ampun ki guru, langsung beradig dah tutumaneun. Amang Dadan ngarasa teu panuju kana kaayaan anu kelumangsung. Sabab datang-datang Kamajaya jeung ki lambunga dina sikap jeung caritanana kalah kasiga anu rek ngalakukeun tindakan ka Nanggule. Harita Amang Dadan nyampeurkeun baitus nyarita ditujukeun ka Kamajaya si Raja Asmara. Heula atuh
ulah terus-terusan ngadedeukeun Kang Nambule dinya ti Kamajaya. Sanajan kuring teu nyaho kana masalahna tapi salah kacida. Bangun boga karep rek ngalakukeun tindakan ka Nambule. Padahal caritaan di dinya teh cangtang tu bener. Bisa wae di dinya geus ngareka caritaan ngangsonan kalau jadi guru. Sangkan ngalakukeun tindakan ka Nambule. Di dieu yeuh nu boga warung. Teu panuju mun tepikeun ka aya kaributan di dieu. Kamajaya si Raja Asmara mureleng ka Amang Dadan. Dina gerakan anu di luar dugaan harita Kamajaya ngalakukeun gerakan suku katuhuna najong kana iga burung Amang Dadan. Sagyuk kekeus. Nyeri atuh kunaon ya teh. Amang Dadan ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieun ka tukang. Ningali tindakan Kamajaya anu saperti kitu harita Nambule jadi amakeun. Sapada harita keluar karakter akibuana irengna. Sikap jeung caritana jadi kasar. Nambule langsung nyarita ditujukeun ka Kamajaya si Raja Asmara. Kamajaya koplok kurang ajar sedan. Si Balagug. Belakeun ku sorangan si Balagug teh. Montong wani ganggu ka si Amang maneh teh anjir. Can ngalasani dagor ku aing sanyungkruk sia maneh teh. Urang ajar sia make jeung najong ka si Amang sagarupa. Montong peda aina bareng jeung guru maneh anjir. Keur aing mah teu sieun ku guru maneh Kamajaya. Nambule netep seukeut ka Pilambongan si Mata Dewa tos nyarita. Maneh ge sarwana ongkoh geus kolot tapi belegug anjir. Goblok murid ngebacot anu teu pugug ge percaya we maneh mah Lambonga. Tapi ayeuna geus kagok keur aing mah. Tadi anu diomongkeun ku si Kamajaya teh memang heueuh aing geus ngahina ka maneh Lambonga. Jadi ayeuna maneh rek kumaha ka aing ha? Tong nul aing bebenyitna anjir. Sok. Lain kala kamu ulang kitu anjir. Moal sieun dipurulengan ku maneh mah hasok rek nyacapek naon ayeuna teh main teh ha? Kilambonga si Mata Dewa. Nya keberem beungeutna nandakeun kahudang amarahna ningali sikap jeung ngadengi caritan ti Nambule anu geus teu ngahargaan ka dirina. Si Laing bener-bener kurang ajar. Geus teu ngahargaan ka dewek si Nambule. Bener ceuk caritan si Kama murid dewek. Si Laing memang budak belagug jeung kurang ajar. Wani ngahina ka dewek si Laing. Si Laing kudu narima kana akibatna si Nambule. Babacot di tadi kene narima. Akibatna narima akibatna. Hasok ku aing di dagoan akibatna anjir. Montong make jeung ancam-ancaman segarupa jeung aing mah. Moal sieun ku ancaman aing mah Lambonga. Komo kumaneh mah guru anu balagog anu gampang kapangaruhan ku murid anu koplok. Sok rek ngalakukeun tindakan naon maneh ka aing anjir. Di sing harapan ku aing mah anjir. Sakali di ceung neuleuh aing bebenyit keneh sia aing wani aing ka sasa oge sia. Ditonyok ku aing nyolontot anjir. Kilambonga si Mata Dewa ngareret ka muridna bari tos carita. Mulur si Laing kama. Bodor. Bandungan ku si Laing katak jeung tindakan dewek ka si Nambule. Si Nambule ku dewek geus malu diberi ampun. Hasok bodor si Laing kama. Nya bener geus tong diberi ampun budak edan kawas kitu mah Ki Guru. Paburisatkeun awakna tah si Nambule teh. Urang ajar. Ayeuna kama mundur Kamajaya si Raja Asmara ngajrelat ka tempat anu da anggang. Sedengkeun Amang Dadan anu masih keneh ngarasakeun ka nyeri dina lebah iga burungna anu ditajong ku Kamajaya
harita Amang Dadan jadi musyrikeun perhatian anak ngabadungan kejadian anu bakal lubangsung. Kilambonga si Mata Dewa musyrikeun paneutipna kanang bule bari nyarita. Buktikeun ku si laing kahebatan ilmu silat anu kungsi digunakeun ku si laing. Bangsa ngungkulan ajen pangartina si Kamajaya mulai dewek cenah bule. Gunakeun sakabeh kemampuan si laing. Kemampuan si laing moal aya artina deuleu digunakeun keur ngalawanan dewek bana bule. Gede hate ieu wawalak danten teh. Sarua maneh geus ya kolot koplok. Hasok gunakeun sakake kemampuan maneh Lambonga. Kemampuan si laing digunakeun ke ngalawanan aing mah moal aya nanaonan anjir percaya ka aing. Lain aing sombong anjir. Geus kacepeng koing oge sia. Kalau babacot we kieu anu hampang sia Ceuk aing ge jago kolot anu belagu kawas maneh mah diwajah ku aing Lambonga. Kilambonga geus teu bisa ngadalikeun di amarahna. Langsung harita ngawangun pasangan bayi letip seukeut kan dilawan terus nyarita. Hasok saling maju narajal mah boleh. Urang mimitian ieu tarung. Maneh we anu maju narajang Lambonga. Aing hayang neuleuh kana jurus anu digunakeun ku maneh. Rek ngagunakeun jurus naon wae ge. Ditamul ku aing mah anjir. Cetek anjir. Jaga setan, rasakeun sakulah ajal. Jurelat cilung kilambongan si Mata Dewa maju neraja. Sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakara, tapi kangaranan panarajang dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan ngajadikeun angin sameran panarajangna nebak kuat kana badan lawan. Sohiu datang panarajang lawan. Nang boleh dina kayan teu ingkah di tempatna harita ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan kaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Samuhiu tegas daligdeug. Kilambongan si Mata Dewa ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun nang bule sukuna saukur ngageser ka tukang setengah lengkah. Kilambonga si Mata Dewa gancang mancuhkeun tangtunganana. Bari merhatikeun anu dilawan harita Kilambonga ngomong sorangan. Haram cadas kurang ajar. Aing asa teu percaya budak pantaran sida bule boga kakuatan tenaga lapisan anu hebat. Mangsa bantrok kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan bantrokan leungeun. Tetela aing anu ngadalig di kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Aing asa teu percaya ningali kana kenyataan. Tapi aing asa pilaku kudu eleh cacaten ku budak kamari sore. Eueuh dituna aing kudu eleh ku budak satempat. Aing kudu ngagunakeun jurus leuwih ampuh bari kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang kudu leuwih direncatkeun. Paingan si Kamajaya eleh cacaten ku sinang bule. Hayang nyaho sia. Tepikeun ka mana kemampuan si laing tina bule. Ningali Kilambonga si Mata Dewa can ngabangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Harita nang boleh nyarita deui di barung jeung sarikeun kanu lawan. Lain kala kang ngahulang teu puguh maneh teh Lambonga. Adina si Lamborghini. Lain waktu nang ngahulang mikiran hutang atuh keur tarungan matak cong loba tingkah Bang Emok. Kudu nama kumaneh teh di pikiran kumaha carana sangkan bisa ngarubuhkeun aing. Piraku kakarek sageprakan maneh geus langsung rek ngarempod. Tuh balik sok narajangna make jurus anu leuwih hebat Lambonga. Montongnya capek ka malakarap sailang bule. Urang ajar tanah sia. Jurelat cilung Kilambonga si Mata Dewa
maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh dibarengan ku kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang anu leuwih dironcatkeun. Waktu panarajang lawan datang, Nang Bule tetep teu ingkah di tempatna. Harita Nang Bule henteu saukur ngabendung panarajang lawan. Tapi sanggeusna ngabendung panarajang lawan, harita Nang Bule ngalakukeun gerakan anu teu bisa katuturkeun ku panajo lawan. Panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana kekemplung lawan. Safukeus! Panarajang Nang Bule ngahantem ke kemplung lawan. Safukeus! Saterusna Nang Bule loncat ka luhur setengah badan, suku katuhuna najong kana dada lawan, kajeng safukeus! Wah! Setan jangkar kehe kurang ajar. Lambunga si Mata Dewa ngageruk kaget bainahan ka nyeri, terus ngadaligdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi daya tahan Lambunga si Mata Dewa memang hebat. Harita bisa gancang mancukeun tangtunganana. Kamajaya si Raja Asmara anu ngabandungan kana lumangsuna kajadian jadi ngahulang bari ngomong dina jero hatena. Edan ilmu silat si Nang Bule memang hebat. Ki Lambunga guru aing bisa kabeunangan ku panarjangna. Alah, gerakan anak kawilang cepetna keran nu dilakukeun ku si Nang Bule teu bisa katuturkeun ku panajo lawan. Waduh. Kenyataan nu meh teu bisa dipercaya ya. Padahal ilmu silat Ki Lambunga teh leuwih punjul ti aing. Tapi mun teu mah ilmu silat si Nang Bule leuwih hebat, masih kene aya ilmu simpenan. Kangaranan Ki Lambunga geus gunakeun ilmu simpenan, nyata kakuatan Mata Dewa murka. Si Nang Bule geus moal mampu himbangan eta kakuatan. Asa piraha ku guru aing ngeleh jajadan ku si Nang Bule, budak sakepak, budak kamari sore. Sedengkeun Nang Bule harita mancuh deui dina tangtunganana bari musirkeun perhatian kanu jadi lawana. Nang Bule tus nyarita. Nya, cek aing oge naon anjir. Jurus anu digunakeun ku maneh teh eueuhna naonan keur aing mah Lambonga. Sugan aing teh heueuh we gablak jurus nu ampuh anu bisa dipake ngalubuhkeun aing. Tapi nyata nama anjir teu majus geuning tah. Jurus kitu patut mah. Geus montong dipake deui tah anjir. Jurusan naon nu kitu patut bebenyet teu bisaeun. Ki Lambunga si Mata Dewa. Jadi beuki nguntab amarahna dibarengan ku rasa panasaran. Padahal salila dirina makalangan di dunia kajawaraan geus loba lawan nu dirubuhkeun mangsa dirina ngagunakeun jurus ampuhna. Ki Lambunga si Mata Dewa harita ngabangun di pasangan, musirkeun panetepna kana dilawan bari ngomong dina jero hatena. Aing jadi penasaran. Masih aya kene hiji deui jurus ampuh anu can digunakeun ku aing. Mun masih kene tetep teu mampu dipake ngarubuhkeun si Nang Bule. Keur aing geus eueuh cara kajabat ngagunakeun ilmu simpenan, nyata kekuatan Mata Dewa murka. Ku kekuatan Mata Dewa murka bisa dipastikeun si Nang Bule moal mampu ngimbangan kekuatan aing. Ieu masih wawalak teh kalakang ngaulang deui. Maneh mah tarung teh loba hulang-hulang kitu geuningan Lambunga. Cek aing ge mun sakirana geus henteu untupan pikeun nuruskeun tarung geus ngajedog selain cedak geus kolot. Nikmati hirup teh sakitu geus kakolotanana, geura tobat, geura bebenah da kalakuan teh. Da bakal modal koplok seteh da mah sairana da mah megar seteh hirup teh. Mangas da ku eleh we lah anjir ya. Beh teh diteruskeun tarungna. Untung masakeun maneh. Kabeak-beak tanaga Lambunga. Tarung masih kena lumangsung si Nang Bule. Eueuh ti dituna dewek make kudu ngaku kana kaunggulan si lain. Muntung wa kaboga anggapan ngarasa geus menang angin sia. Beda geus bisa ngasungkeun panajang ka dewek. Ari sorona mah masih keneh ngagaur ieu si wawalek teh. Aduh.
memang kedukan nyata nana aing apan anu geus bisa ngasupkeun Panarajang mah da manehna kalah kasih ganu heueuh we narajang bali acan sekali-kali acan aya nu kena kana anggota badan aing anjir mending aku ele cek aing mah lambonga jana budak edang jangkar kehead palas ya tadah cinta dikene anjir oh kawas nu heueuh sia tadah belajar Jorelat Kilambonga si Mata Dewa meyakeun kapanasaran harita maju dina raja ngagunakeun jurus ampuh anu kadua. Tapi Panarajang Kilambonga si Mata Dewa tetep teu bisa ngarobah kana kaayaan. Panarajang dibendung di we kunang bule. Sawahyuk geus. Gese waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngabendung Panarajang lawan pikeun anu kadua kalina nang bule ngagunakeun deui gerakan anu teu bisa katuturkeun ku panajo lawan. Bari loncat ka luhur setengah badan harita leungeun katunang bule ngahantem kana cariham lawan anu beulah kenca. Sedengkeun suku anu katuh ngajejek dada lawan. Sakeujeung Panarajang kana cariham. Hayu keberkas. Jejekan suku katuh kana dada lawan. Sakeukeus. Aing kabonangan deui belajar. Kilambonga si Mata Dewa ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang meh-mehan rubuh ngababengkang mun teu kaburu ngajaga kasaimbangan badanna mah. Bangkieung galigdeug radag Kilambonga si Mata Dewa ngeureunkeun sapasang sukuna. Kilambonga mancukeun di tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Is kabenangan dewa maneh ku Panarajang aing Lambonga anu matak montong nganggap enteng ka aing maneh teh anjir maneh teh lain guguru ka Abah Wahyu. Alah si goyang entog tapi mana buktina kabuktian maneh pasina oge geus ngarasa taaknya talu ngalawanan aing cek aing tong neuleuh aing pedah budak setepak keneh sia Lambonga kurang ajar jangkar kehead. Wah dewek masih kena mampu loloskeun tarung sada bule deleh ku silaing dewek masih kena bisa mancukeun tangtungan deui artina dewek can bisa dileubuhkeun ku silaing sagedeung deui silaing anu kudu ngaku kana kaunggulan dewek nang bule. Eta nyarios meuni haripu kitu ieu mah kokolot begog ieu mah ieu kolot bedegong rek bisa ngaku kana kaunggulan maneh kumaha atuh anjir sakitu geus hantem-hanteman kabeunangan terus ku Panarajang aing ceuk aing ge meunggeus mending keneh nyerah angkat tangan dak waing oge mah dibeledig justru terhormat maneh maripuh maksakeun teuing maneh atuh sakitu geus sering hapranjug teh ngaku we kana kaunggulan lawan wah ini hampura untuk maksakeun maneh Lambonga sia teh bisi jangkar biakeun tanaga cekeng oge. Kilambonga si Mata Dewa geus teu malire kana caitan nang bule harita Kilambonga si Mata Dewa akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu simpenanana nu disebut kakuatan Dewa Murka. Bangsa ngagunakeun eta ilmu bangsa tina sapasang panon Kilambonga bakal keluar dari cahaya beureum anu ngandung kekuatan panas anu rosa. Mun dina zaman kiwari mah teu beda ti kekuatan cahaya laser meureunan. Ilmu simpenan anu bakal digunakeun ku Kilambonga memang ngandung kekuatan gaib. Temacak aneh mun harita Kilambonga ngarapal heula mantra bari musirkeun kakuatan batin. Nang bule ge sarua
jadi penasaran ningali anu dilawan can ngawangun pasangan. Kena nahaon mah teh lambunga kalaka ngajanteng kitu anjir. Nangtung siga patung sate. Rek diteruskeun moal tarungna maneh teh atawa geus taak siga namanya atawa rek ngagunakeun ilmu anu sejen maneh teh oh rupina mah bade ngaluarkeun ilmu salajengna. Sok atuh rek ngagunakeun kakuatan ilmu naon oge di sing hareupan ku aing mah asok rek ngagunakeun ilmu naon deui mah teh lambunga sorot panon ki Lambunga si Matadewa ngadadak jadi robah jadi semuan hurung bari mencolong kanang boleh harita ki Lambunga nyarita. Dewek memang bakal ngagunakeun ilmu sejen nang boleh. Si lain montong kaduhung mun sakedeung desa kujur badan si lain bakal tutung gegek sia. Lir anu dipeuleum ku seuneu. Eta kanyataan bakal karanapan ku si lain nang boleh. Tak kitu sae tan saman teh. Cuma ngabukti moal. Da ngabacot mah bebeut oge bisa anjir. Mana mah kalaka ngacapruk we, ngacapruk awas kitu anjir. Kangaranan tutung mah memang ku seuneu lain ku bujur Lambunga. Hasok lakukeun wae. Aing hayang ngarasaan non teh kumaha rasana sakujur badan aing kabeulem ku naon teh ku ilmu maneh. Sok gunakeun ilmuna Lambunga. Selain nang boleh rasakan sia kekuatan mata dewa murka tutung sia nang boleh. Tina sapasang panon ki Lambunga harita ngaluarkeun garis cahaya beureum anu semu hurung turun ngandung kekuatan panas anu rosa. Eta garis cahaya beureum anu hurung teh ngoblasat muru kana tangtungan badana nang bule. Harita nang bule jadi kageteun oge ningali kana eta kekuatan. Bubuh kakarek harita ningali kekuatan ilmu anu aneh seperti kitu. Syup besat. Dua garis cahaya beureum anu semu hurung teh anu kaluar tina sapasang palona ki Lambunga harita ting blasat muru kana tangtungan badan lawan. Sadar kana kayaan anu keur dising hareupanana harita nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badana jirimna ngajelak nyingkahan samerang. Dua garis cahaya beureum anu hurung syup besat jelat plos. Dua garis cahaya beureum anu semu hurung tegeuna kana sasaran tapi jadi ngahantem kana batu anu gede anu ngajentul. Waktu eta batu gede dihantam ku kekuatan dua garis cahaya beureum anu semu hurung kadenge sora anu ngabeledag saharita batu gede teh hancur paburisak bubuk mancawura. Syup besat batu gede jadi remuk hancur. Nang boleh anu geus pindah tempat jadi kageteun oge ningali kekuatan ilmu mata dewa anu digunakeun ku ki Lambunga dina waktu harita. Ningali anu jadi guruna geus kagunakeun ilmu simpenanana harita Kamajaya jadi suka hatena. Harita Kamajaya terus nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Nang Bule. Nang Bule budak edan, budak kurang ajar. Mun heueuh si lain boga kekuatan ilmu anu hebat, montong disingkahan sia kekuatan mata dewa murka guru aing teh sia. Badung ku sapasang leungeun si lain mun sia mampu mah kurang ajar. Wah, lain kalaka ngagunakeun ilmu pancaring badan sia teh. Alah badang aja cingkahan panalajang. Ya, si lain pasti bingungnya. Ngalawanan kekuatan mata dewa guru aing. Nyata kekuatan mata dewa murka. Hakan, Nang Bule hakan. Modal sa sagedeung oge. Nang Bule henteu malire kana taitan Kamajaya si Raja Asmara. Kekuatan mata dewa murka anu keur digunakeun ku anu jadi lawan
jelas kawilang aneh jeung ngabayakeun. Nang bule tadi geus ningali waktu dua garis cahaya beureum anu samuhurung ngahantam kana batu gede anu ngajentul. Langsung remuk hancur paburisat eta batu. Bisa dibayangkeun mun eta kakuatan keuna kana badan lawan. Tapi nang bule ngan ukur sakedeung ngarasakeun kakagetna. Nang bule teu ngarasakeun sentar dina nying hareupan lawan anu ngagunakeun kakuatan ilmu anu aneh jeung habayakeun. Nang bule muserkeun paneutepna ka Kilambunga si Mata Dewa bari tos carita. Hebat oge kakuatanana anu digunakeun ku maneh Lambunga. Eta batu gede tepikeun ka bisa hancur paburi sakitu dihantam ku kakuatan ilmu Mata Dewa murka. Anu digunakeun ku maneh bener teh si ilmu teh murka nya. Tapi keur aing marengeunkeun sia kurang ajar. Moal make kudu bingung ngalawanan eta kakuatan ilmu maneh mah anjir. Dising hareupan diladenan ku aing mah tah. Dipikeun ka mana kahebatan kakuatan Mata Dewa murka teh. Asok serang deui aing Lambunga. Sok dek ti hareup ti gigir ti tukang ti luhur ti handap ku sia-sia. Kilambunga mencrong di kelebah nang bule. Super sak. Tina sapasang panon Kilambunga ting belesak deui dua garis cahaya beureum anu samuhurung ting belesak muru kana tangtungan badan lawan. Nang bule dina sajroning nyingkahan panarajang kakuatan ilmu Mata Dewa murka. Harita bari pikiran mah terus jalan, mikiran cara pikeun ngungkulan kakuatan ilmu anu jadi lawan. Kaya nang bole anu terus ngacuelak tingkahan sameran dua garis cahaya beureum anu samuhurung teh ya. Ngajadikeun loba tatangkalan anu rungkad dina kayaan tutung mangsa dihantem ku eta kakuatan Mata Dewa murka. Super sak, cuelak, plos. Kilambunga anu dina ngalakukeun panarajang utamakeun kana panenjona. Dina kayan waktu anu lila mah jadi karasa capeun ujung kesel oge. Eta kaayaan bisa katebak ku nang bule. Waktu nang bule nyingkahan deui panarajang, harita nang bule ngacuelak katukangeun badan lawan. Kilambunga nyahoeun mun nang bule aya di tokeunana. Geus rek kabalikeun badana tapi kapiheulaan manten ku nang bule anu harita luncat ka luhur setengah badan saterusna ngabedung sirahna Kilambunga atawa ngadegungkeun sirahna Kilambunga ti tukang. Sok sanajan saukur ngadegungkeun tapi lantaran dibarengan ku kakuatan talaga lapisan harita ngajadikeun Kilambunga nyolontot ka hareup meh ti sungkruk nang kuban. Kuat jeleng luncat setengah badan degungkeun tekes wah jana setan hulu aing didegungkeun ku si Allah wah era Kilambunga si Mata Dewa ngagro kaget salontot. Kilambunga nyolontot ka hareup untung gancang ngagunakeun kaseimbangan badana supaya teu nusruk nang kuban. Kilambunga si Mata Dewa gancang ngalakukeun atau ngabalikeun badana ka tukang. Tindakan anu dilakukeun ku nang bule ngadegungkeun sirahna puguh we keur Kilambunga mah jadi beuki tambah muntab amarahna. Alah kapak saku aing maneh didegungkeun tahulu teh Kilambunga. Dahulu maneh mah anu hayangeun didegungkeun jadi lain salah aing eta mah anjir. Jadi nu disalahkeun mah bobatok maneh we anu hayang didegungkeun ku aing Lambunga. Kilambunga si Mata Dewa bari ngahegak harita muraleng ka nang bule terus nyarita setan alas jangkar kehen budak setan si lain bener-bener kurang ajar sia geus wani ngadegungkeun sirah dewek cenah bule rasakeun sia
rela nang bule maju narajang kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang nang bule leuwih dironcatkeun harita nyobaan ngabendung panajang lawan ku sapasang leungeunna sok geus harita puja suarna ngapengkang ka tukang nang boleh ngacurelat nuturkeun badan lawannya setepus ku panarajang susulan tapi seperti tadi di wae jarak sababaraha senti panarajang rekeuna kana badan lawan harita cirim puja ngeus leungit di bae sok pros nang boleh leungiteun di lawan atuh harita ngadadak